Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan taqtali biha babari wa taisir wa tagluqu biha ani babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliyawan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade ngawanohkeun hiji tumbuh-tumbuhan anu ku Gusti Allah diciptakeun pikeun kapentingan makhlukna, terutama pikeun kasehatan urang sadaya. Tah simkuringna dinten ieu bade ngawanohkeun hiji tumbuhan anu disebutna tangkal biluntas. Tanya dulur-dulur sapertos ieu daunna biluntas tah dulur-dulurnya. Ieu daun biluntas ieu tah. Ieu kagunaanana jeung paedahna ieu daun biluntas ieu pikeun urang istilahna ngobaton panyakit anu ngagaduhan penyakit rematik, sareng bisa nurunkeun gula darah, sareng bisa ngalandongan penyakit TBC anu disebutna istilahna kelenjar, disebutna getah bening anu sok aya di dieu tanya dulur-dulur. Ieu bisa ngobatan penyakit istilahna TBC, kelenjar getah bening anu sok aya dina beheung teh nya. Jadi dulur-dulur ulah hilap ieu pikeun istilahna ngobatan penyakit rematik, sareng istilah nurunkeun gula darah, sareng pikeun ngobatan penyakit TBC anu disebutna kelenjar getah bening anu aya di dieu. Carana urang candak kira-kira 7 pucuknya, 7 pucuk kieu tanya dulur-dulur, 7 pucuk. Teras ku urang digodog direbusnya kira-kira ceuna istilahna 2 gelas. Terus menang kira-kira segelas ku urang tiiskeun nya. Tos tiis ku urang dileueut. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah istilahna ngabulkeun kana pamaksudan urang sareng istilahna panjawat urang sing enggal damang. Tah sakitu bae dulur simkuring, bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhun keun dihampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.